Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, puji sareng puji mung urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala kusabab rahmat sareng hidayahna ka urang sadayana. Kukituna dina wilujeng sore ieu sim kuring masih tiasa ngaluuhan uluman Bapak Marsim sareng sakulawargi kanggo nyunatan putrana Rizky Lillah. Mugia ananda janteng murangkalih anu soleh anu tiasa ngabakti ka kolot agamana kulawarga sareng bangsa. Kukituna sim kuring nyuhunkeun barokah ka bapa-bapa anu parantos sumping dina ieu acara bingah supados putra-putri janten murangkalih anu soleh. Teu hilap shalawat sinareng salam ka junjunan urang sadaya nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu paling urang ngarepkeun nyaeta syafaat yaumil akhir enjing. Alhamdulillah, amin. Mugia Allah Subhanahu wa taala males kasayan anu hadir. Pikeun ngahemat waktos, urang langsung maca runtuyan acara sore ieu. Agenda pinuh pikeun tasyakuran hitanan nyaeta: 1. Bubuka. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Hajat. 4. Kuliah agama. 5. Ngawurkeun sholat. 6. Kepak. 7. Dahar. Eta jadwal sore ayeuna anu dipihormat ku Allah Subhanahu wa taala. Kapayuna acara anu mangrupa bubuka, hayu urang buka ieu acara ku ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun anu parantos sumping mugia acarana lancar. Amin. Tah, acara anu kadua nyaeta ngaos ayat suci Al-Quran anu baris dibacakeun ku baraya atau sedulur atau Bapak Katur Syaihunal Kirom Kiai Haji Saifun Nawasi. Urang ngabageakeun hatur nuhun ka Saifunal Kirom Kiai Haji Saifun Nawasi kikituna babacaan ayat-ayat suci Al-Quran mugia maparin rahmat hidayah sareng amal soleh kanggo nu macana oge kanggo urang anu ngadangukeun. Amin. Acara salajengna nyaeta biantara sahibul walimah atau hajat anu didugikeun ku Bapak Marsim. Hatur nuhun ka Kang Marsim parantos ngabageakeun kana acara tasyakuran hitanan waktos ieu. Mudah-mudahan hadirin anu dipihormat, hayu urang teraskeun kana acara saterasna nyaeta acara anu diantos-antos nyaeta ceramah agama. Kuliah agama anu bade didugikeun ku Syaihunal Kirom Kiai Haji Matin Syarqawi. Eta sababna para ujang hitanan datang pikeun ngadengekeun ceramah agama. Kuliah agama baris didugikeun ku Syaihunal Kirom Kiai Haji Matin Syarqawi kalayan husuk. Saparantosna abi angkat ka Syaihunal Kirom Kiai Haji Matin Syarqawi. Naon anu diomongkeunana aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun ka Syaihunal Kirom Kiai Haji Matin Syarqawi mugi-mugi anu didugikeun tiasa mangpaat kanggo urang sadayana sareng tiasa ningkatkeun keimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing dimulyakeun ku Allah. Teu karasa geus kaliwat acara demi acara. Samemeh indit ka acara pamungkas urang maca doa anu bakal dipimpin ku anu dimulyakeun Syaihunal Kirom Ustad Irfan Kusari. Hatur nuhun ka Syaihunal Kirom Ustad Irfan Husairi anu mimpin doa. Mudah-mudahan naon anu dibaca sateuacana tiasa ditampi sareng ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara salajengna nyaeta upacara panutup. Pikeun nutup ieu acara hayu urang sasarengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna acara geus rengse. Sim kuring anu jadi pembawa acara nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan dina nampilkeun ieu acara. Hatur nuhun ka sadayana anu hadir pikeun acara saterusna nyaeta dahar babarengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.